Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab tadi salana ngajawab tapi tersadaya tos tunu jamaah jamedud alhamdulillah kasih semangat punya ujung masih kuring ngalentuk kita tadi tiris ongkoh tunuh ongkoh ayang balik ongkoh tinggal ibu-ibu sareng bapak-bapak katinggalna kirang bergairah kurang semangat leles lemah letih lesu lunglai lungreng kayak itu di semangat punya mudah-mudahan mengawal salam di panjang yuswana di barokah rezekina anu teu acan ka tanah suci tinggal ngaengal dereng panggilan ti Allah Subhanahu wa taala anu atos wih deui ka dieu sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di calana mah di calana bu, ngantu di selempak. Sadayana mah sadayana ngan kirang kom, jamaah. Jam tinggi. Alhamdulillah. Jangan keluar dari sentor ini. Watak nak pengajian mempunyai kesiang tewangi watak nate tun. Kesarakan api duit tunuh diberi buku. Jadi cangkeng jadi rasa. Terus bu. Nyari huntu ke aduli deras mudah-mudahan para wargi miwa persepuh sadayana anu namanya kawalar salam simkuring cingkengeng barokahna Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barokatnya eta tambah kasaya tambah manfaat tidak enggoning urang ngisian hirup sinareng kehidupan di alam dunia ini nabihan kasayang sinareng manfaat dina urusan dunia nabihan kasayang sinareng manfaat dina urusan akhirat dina urusan dunia para patani cing sugih mukti amin. Para pedagang cing pada senang pada sugema amin. Kaum buruh uraya nuripuh amin. Para pejabat panjang yuswana kalawan cing amanah nyaah karajat nyaah ka bangsana sehingga mampu mangkat harkat derajat negara sinar bangsa dan negara anu subur makmur gemah ripah pulau jinawi aman sentosa kerta lan rahaja ayat dina limpahan rahmat pitulung Allah sinar magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah jam seberapa ya? Jam 8. Palingan meni membleh ini. Ibu bapak-bapak sadayana kaum muslimin wal muslimat. Hai
padon keprok da sim kuring malah japati bu aja naon-naon geus keprok pangagera siapkeun kahusuan mana ibu dupi ibu-ibu bapak-bapak nu aya di dieu yakin bakal maot yakin bakal aya balitungan sabada maot yakin ieu dunya sifatna sementara ieu dunya bakal rusak anu gelis bakal peot bakal nini bakal teu payu ujung-ujung ka jelema menge malah yangeun aki bapak-bapak nu taina kasep paling koning bil dewa kamanyaya lamun dina bintang film si boy anak sekolah atawa si al anak langit atawa si Andra sararea cingkompa siap sarayan aduh alah ongkos siap tapi kadun hehehe balikan deui aduh alah aduh alah aduh alah iya aduh alah iya ngaduh alah aduh iya ngalah aduh alah eta goyang dompet goyang dompet iya minum dari kampung dari kota ka Ustad mah merena teh cai herang beda jeung kadalang ibu nasim kuring kieu-kieu ge kungsi dari dalang mah dina pun gebok teh komplit tuang eta ya bake kokayam eta aya apel anggur jeruk jeung sajabana buah-buahan aya buah bapang buah golek buah delima rujakan oge aya ibu dina jiru teh rujak saur rujak kalapa rujak asem nepi ka rujak rojok oge aya kalawan dina jiru eta ibu nuduhan dalam mah make jeung aya surutu sarupa eta nyuguhan dalam mah percis nyuguhan juring gitu ibu dari ucat mah ciherang gugunya jeung simpuring mah tara oguhan digan usapne mana kopi susu atuh tara kopi luwak kopi liuk tara kikituan teu boga pikiran nu hajatna ciherang we bunya naon margina margi ciherang mah matak nyehatkeun ciherang mah bu pan aya terapi air aya namanya bumi ibu kamuan panyawat naon bae bu potos kencing manis kencing berdiri kencing hangsur kencing bau toromeheun cingkayeun asam urat asam deungeun toromeheun bau kelek tek-tek bengek teguhan kekedah ke rumah sakit punya wah ini anjing we asa getol ciherang blok cisueur buka kulem insyaallah bu tah sim kuring buktina bu jeung dokter sim kuring cangkeul wae asam urat dipariksa teh ya geder we menang sabulan ku ciherang alhamdulillah nepi ka ena anger tidak kerjakeun
naon margina margi cai herang mah cai mur Nih. wah itu semangat tiba ya anak tereng misalnya cai herang mah cai mur cai murah tapi di kalau mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak anu sami sumping kaya patempatan ting didamangkeun tina rupa-rupa panyakit wahablah mubarakah ieu penyakit dohir sinareun penyakit batin penyakit dohir mah tadi teh abunya nu kencing manis dan kitu teh bengek jantung darah tinggi asam urat asam urat ya batu ginjal gagal ginjal, gagal panen. Ya, teh kesebat penyakit dohir, gagal nyandung. Sebab teh penyakit keringan, kesebatna penyakit dohir. Karena margina teh penyakit dohir disebut penyakit ringan. Bu, Bu, araya kene. Naon margina penyakit dohir disebut penyakit ringan. Sebab penyakit dohir mah sakumaha parah oge Bu semet mau tunggu moal matak jadi dorak moal matak ngajadikeun tertutupna panghampura Allah Subhanahu wa ta'ala malah Bu nanti kudu siniran heurang heureuy Pak sih. Nuhun wae hartos. Di Ciherang jualan susu. Kare susu uci. Ras Bu. Lanjut. Saudara kieu ngaji mah rada cenghar. Malah lamun urang ridho nampi karena papasten Allah. Tedamang teh eta teh bakal jadi pangbersih kana dosa. Jadi bakal jadi pangangkat derajat urang. Lamun urang ridho sobar nampi. Nah, eta penyakit dohir. Tak aya penyakit tulangkung berbahaya. Penyakit naon? Putus cinta. Halo, Ibu. Penyakit batin. Tuh, moga-moga penyakit batin mah bisa aja. Tempalan. Jadi penyakit tuh paling berbahaya teh penyakit tuh batin. Ya. Naon margina penyakit batin berbahaya Bu? Margi penyakit batin bakal ngakibatkeun jauh na jeung pitulung Allah. Beres. Penyakit batin bakal ngajauhkeun tina rahmat Allah. Bakal ngajauhkeun tina surgana Allah. Bakal ngajauhkeun tina panghampurana Allah. Tuh. Naon wae penyakit batin teh Bu? Iri, ini, yai, tadi aya iren, panasten, durupak, umpan, cinguan, nyancing, maki, tegaupan, kebayaan, licing, buang, geo, tanukung, sangaram. Apa haram geo orang Bu? Teras Bu. Pan urang mah Bu merjuangkeun supaya damang cina penyakit dohir nu nyeri huntu we lah. Aya nyeri wae dia. Mudah-mudahan jadi panghampura tadina salemeng gitu. Amin. Atau orang rekan salaki. Pada aku sareha muding gratis. Terus Nabilaan nganyukan hutang hayang damang cina penyakit dohir begitu. Malah ceremeng tatarocing sugan aya ubarna. Lebih kateudaek sare aing teh hayang tibra sare. Beres.
cing jadi cangkeng naon ubana cing bau kelek ya ubana kunaon bos gorek sona anger Mani we. bosku MBK anger cing goreng aing can mani 2 bulan darah sebunya darah segitu ya oh penyakit dohir mana urang terceremeng mah sanggup ngorbankeun harta bana hayang cager tapi penyakit batin bu penyakit itu paling berbahaya nu ngakibatkeun tertutup pangampura ngajadikeun dosa jeung doraka urang bujeng-bujeng kayang berjuangkeun diomean batur ge amah mari ge bu ibu teh sabada mah sulit ati teh goblok sia bener teu gampang ngomong ka batur sia kok sia jelema bener we daras bu da kacingali bu jelema sulit ati mah awak teh barana ge cung nu bage ngacung eta teh sulit mentak mending mon montok mah ciri eta teh loba dosa atuh kitu mah mau pilihan punya gaya pilih nah aja eta teh bu modal urang surga moal narima ka jalma nu saeutik we aya kasombongan boga rasa pangibadahna boga rasa pangsolehna boga rasa pangimana boga rasa golongan pangbenerna bener teu asa umat rasul pangrasulna beres wani ngapirkeun kanu sejen nganggap sesat kanu sejen bener teu kaduka hulu-hulu da asup ka sawarga jadi modal urang pikeun ngahonta rahmat Allah pangampura Allah teh karidoan Allah teh urang kudu apa kana diri kudu apal ka Allah naon diri teh saha diri teh la haula wala quwata illa billahil aliyil ta eta diri urang mah teu boga naon-naon bodoh teu bisa naonna lamun teu aya rahmat pitulung Allah ngayakinkeun ka Allah nu kagungan kakawasaan utek tong walang tagak roh bobodongan alam dohir alam batin dunya akhirat eta aya dina kokopan kudrat irodatna Allah subhanahu wa ta'ala ngayakinkeun kana rububiyah Allah kepengurusan Allah subhanahu wa ta'ala ngayakinkeun kana mulkiyahna kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala ngayakinkeun kana uluhiyah kekuasaan Allah la ilaha illallah aya deui pangeran anu wajib diibadahan urang sadaya beurangna pentingna aging Allah subhanahu wa ta'ala eta jadi sapanjang urang boga rasa aing pinter teu batur aing gagah teu batur aing bener teu batur cadu ka hulu-hulu sanajan getos salat sanajan pulang anting muah haji daras teu daras bu daras jadi paling pokokna pisan mah didamangkeun tina panyakit batin urang mau tinggal kayaan bersih HTT bersih tekad ucap lampah bersih hubungan jeung Allah teu aya musyrik bersih hubungan jeung sasama teu aya doli kartos jamaah ngartos kembali tos ka hartos sakitu we ti simkuring oh dipanjangkeun naon da kitu kana kedugan jamaah minum naon sababna sim kuring minum bae haus naon sababna sim kuring minum bae bu haus lain haus sabab nu aya cai uhung ya cai sim kuring mawa tak aya di tukang disiniran kata datang tadi asomkeun keur kieu mah rumah dituang ku sim kuring bu bakal mosom si murid atuh gawe urusan nya kita bawa nyungkun pada deui
Sepurang kawitan wong itemunya. Pada kurang sehat cimburing ge. Yo mau protek kesan terus nang obatnya. Bismillah, alhamdulillah. Wa bi qudratillah wa bi iradatillah wa bi fadlillah wa bi rahmatillah wa bi idnillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izdadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Wa qala aidan walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannati hum biha khalidun. Al-ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal arda yarisuha ibadiyas sholihin. Al-hadis. Selain puji eta tetap kagungan Allah Subhanahu wa taala anu agung rahmatna sarta jaya ku panghampurana. Anda aya pangeran anu wajib ku urang sadaya diibadahan. Siangna wengina nuju untung nuju rugi di mana bae urang ayana keur kaayaan kumaha bae tetap renggenek ulah incah balilahan ancek pancek ulah ungun kalinuan ulah kedaku keanginan dina ngabdikeun diri ka zat karsana Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinana salam anu parantos dilimpah curahkeun ka panutan urang sadaya Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muga netes ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in itba'u tabi'ina, kalawan anu disejak eta rahmat sinareng kasametan kagungan Allah Subhanahu wa taala netes larap ngabaju miraga sukma ka urang sadaya syakur-syakur anu tumut-tumutur kana jejak langkah mantena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh salajengna dadacan simkuring manjen tugas lagu dipayun simkuring ngahaturkeun lagu nuhun laksa ketika bingahan kasana rengrengan kasadena pihak jawit rengrengan ais pangampih Bapak Lurah Dewa Setapna sadaya Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak keamanan, Bapak Tehilap, wabil khusus kareng-rengan guru simpuring anu simpuring dipihormat, kasukuhan tokoh alim ulama, Akang Ustad Aisyah Fisadaya, Bapak kum jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nusami sumping kaya patempatan, nu parantos ngawuwuh restu ngajajapi doa, nyumbangkeun tanagi bae mutanana, mudah-mudahan kasayang para wargi para sepuh sadayana aya dina balasan rahmat dari pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh salajengna tade acan simkuring manjen tugas. Sakumaha biasa simkuring deuk papaitan heula sareng urang dieu salios. Yos. Rayakeun kitu teh. Jamaah. Bu. Ibu, ibu, bau, bapak-bapak nasir kene, lanjut, orang nyari, si ibu nggak kebun, Dewi kemana tadi teh? pengen eta tuh
sim kuring dek papaitan heula ka urang dieu dek buka kartu heula sawios. Kartu naon, Bu? Kartu as. Yang maledog bisa gede. Yang maledog bu HP. Lanjut. Sanes kartu as. Sanes kartu gaplek. Sanes kartu remi. Tapi sim kuring sejak ngabuka kartu identitas sim kuring. Naon margina, Bu? Margi ingis ku bisi rempan kukayaan sok sieun aya tunggu silungan gantar kakaitan anu Won. margi ayeuna babari Bu piomongeun teh babari pipaseun teh babari margi zaman kiwari zaman sensi Sok teroris. tuh teroris. Hah? Dengan tak ustad loh bateri yang dia ini sih. Bu dia sekarang disebut dengan rame. Oh, ini bagaimana betul? Sensitif. Zaman kiwari, zaman sensi, babari pi omong, babari pi pasea, beda golongan mung wow. Ciri kapil, ciri goreng, ciri sesat. Tuh. Betul. Betul apa bedil? Tak boleh paham teroris teh Bu di luar golongan mana teh kabeh kafir, kabeh kudu dibunuh. Terasok. Cing kurasa we kurasa ajaran Islam lain kitu. Ajaran Rasul sanes kitu Bu. Kurasa kemanusiaan ge Bu geus jauh. Jamaah minum cucu dulu. Bisa teka inung deh. Malah Islam ayeuna teh Bu aya dina zaman fitnah besar. Betul. Betul. Islam kesana agama radikal, Islam agama pembunuh. Beres. Umat Islam resep pasea, eueuh karukunan, eueuh kadamaian. Irak jeung Iran, beres teu? Sunni jeung Syiah, Muhammadiyah jeung Muhammad Ali. Nu utek-utekan jeung nu jeceng. Kadang-kadang utar jeung utar papanggih teh Bu lain silaturahmi. Silih delek. Silih uji pangarti. Hayang nyaho nepi ka mana elmuna. Betul apa bedil? Betul. Keur nu awam mah urang mana tutulkeun. Saudara sepuh. Dan sungguh ini kalau mau pilih kajian karena itu beragama senai mah pada liur. Terus. Betul Bu? Betul. Tapi kaya namanya mah ya. Dikan simpuling duka di dia mah. Ngutak-utakan dia ngujeceng cacager-cager gitu. Dia ngutak-utakan teh sia mah kumuleun nodong curug teh. Hidup ini aktivitas. Moal ngake lamun teu ngakak, moal ngarih lamun teu ngarah. Betul. Ulah nurutan si kabayan nyatu ayangeuna pagawean molor. Dalanda. Manjep dong we curug teh tingali curug aing mah. Deuk make goyang dompet oke. Musik. Eta goyangan dompet, eta goyangan dompet, belegu. Iwak peye oke. Musik. Iwak peye, nasi jago, aya awewe.
cuma pamak ding atuh dingtung belegu tuh bisa variasi yang mengajedau ke curug teh kuang kuleun aya nusukna cicing deh Bu ganggu teh kana urusan curug batur ya sia teh dek salat teh nya curug lamun curug aing nu aya ti kotok curug maneh bau mah nah atuh diharap aya nu pasea maseakeun curug di tukang aya nu ngalamun balik ceurik Pak barang direlek ku sim kuring paingan ceurik teh goblok curug kabubut ya. dina pikiranana sacakan nu curugna balagri pasea komo aing eueuh curugan moal ka surga moal ka tarima leres udah ka surga teh ku curug Lalu nyaga atuh ngeunakeun curugna 7 sengehan sehat leres imam masjid wae dipilihan atuh nah Kangjeng Nabi ngajarkeun kitu henteu Quran ngajarkeun teu masjid dipilihan deuk masjid mana Kang tuh nanti kali itu nehi nama ke nehi curug nanti ngajadong masjid itu atau tuh paream nah curug nang ngajadong itu atuh hoream eueuh curukan pagil tinggal teh khusus ieu veteran ngumpul ada curukan bulan puasa Bu taraweh dipilihan kabeh tara itu bung hoream aing teh geus capa geus lapar geus puasa geus digawe ti pabrik geus digawe macul ayeuna kudu salat 23 rakaat eueuh deui jabat eta hoream mesin eta mah 23 bari itu atuh tuh umum kabeh 11 hoream 11 kilo Pak capek aing teh aing sia dengan sabari dia tuh neangan nu dua jeung dahar jeung inung itu hati belum memuatu mah Jumaahan hoream juaninya mah adana 2 kali khotib mama tumak udah kana bagong jadi sensitif Bu batur mah geus ka mana ieu di dinya we kukuling wekan jeung kroso perbedaan teh cing jadi rahmah keun bae beda sutak setik manu kitu nya buat nu utek-utekan bener nu ikhlas ngabdina bener tauhidna bener ka Allah tujuanna bener teu bener turutna ka Rasul buat nu jaceng ya beres Bu gak apa lain bagian urang nu kitu meunteun laku batur lain bagian urang belajar Al-Quran teh lain pikeun ngatur laku batur tapi belajar Al-Quran pikeun ngatur laku pribadi masing supaya bisa halus ka batur dalam teh jadi urang sapopoe teh pemulak teh sibuk ngatur laku batur si anu mah anu si anu mah anu si anu mah anu komo ibu-ibu bapak-bapak mah dapat disauti beres Bu sor pasien sunanan teh mampu dina wujud urang cenah beda-beda pendapat tapi teu pasea iya boleh ceuli irung panon baham suku leungeun nya eta sadayana bermacam-macam tapi beda teu pasea bener teh beda pendapat tapi teu pasea ya contohna ngabuktikeun nangka asak ibu nangka asak
cek panon kumaha. Panen. Iya patung jelema ternyata arek tadi teh. Bu, nangka asak cek panon kumaha, Bu? Sakit. Ulah nyebut korneng. Itu mah Mahiwa sorangan kata tadi itu cek panon seungit. Jeung tarik, jeung salah. Nangka asak cek panon kok. Neng. Cek cepil, Bu. Ngagebluk. Nagep. Lu. Luk dan burung dan duduk ibu dan di koran. Cekirung. Wangi. Sem atawa bang, wangi atawa har. Itu benar. Semerbak. Atawa semerbak. Cek letah. Manis. Amis atawa man. Sweet. Bedul. Cek beteng. Syel. Oh, mau bawa penyakit mah. Lamun. Eta beda pendapat kitu teu pasea, Bu. Aya kejadian pasea, panon jeung ceuli. Tuh. Panon terido ku ceuli pendapat ceuli. Oh, Bu, ceuli. Lain ngageblug nangka asak mah koneng sia. Tu ceuli teu bisa ngageblug. Jeung salah donana ge. Seungit tur pasea. Letah ngogorowok. Amis. Salah kabeh oge pasea, Bu. Letah mah pasukan Popoteul. Dibales ku irung mah pasukan Korong. Ceuli mah pasukan Indomila. Eta nu dihareup. Mata. Panon mah pasukan Cileu. Kitu teh Pasukan Katara. lupa saya. Eta jadi pelajaran, jadi simbol, Bu. Jadi ibroh. Beres. Jangan nu saluana we, penting merepe rapi urang mah. Ulaya goreng. Beres, Bu. Beras. Ieu geus sareng yang dalam dunya, Bu. Bencana geus di mana-mana. Presiden geus hamur, pejabat geus hamur. Nagara lain beuki maju, kalau beuki merosot. Ekonomi kalau beuki apung-apungan. Beres. Didengekeun teh teh. Minum. Bawa kan disebut didenge. Gempa bumi, tsunami. Sejak tsunami. Cacakan ku tsunami, ibu tsunami teh pamajikanana teh. Kabayang mendatang salakina. Sumardi. Di kopi pasea. Jadi. Lumpur Lapino. DKI can beres. Komo laman ku lumpur Ronaldo kabayang teh. Acak-acakan. Angin puting baluang. Baliung. Taya teh Bu jadi isyarat-isyarat, jadi ciri-ciri ka urang pikeun tapakur, pikeun introspeksi diri. Sakumaha dawuhan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sasak-sasak upama penduduk negeri iman takwa ka pangeran. Maka bakal dibukakeun panto-panto barokah di langit jeung di bumi. Di langit datang barokah, di bumi keluar barokah. Iya. Laras di luhur datang hujan, disambut ku tanah anu subur. Yumulkeun tatangkalan, yumulkeun tatanim. Ejo lemong dangdaunan, ranjeuk tatangkalan. Marga satwa di sarana manu gede manu leutik. Kemang warna-warni di papaes malara pantes. Murah sandang murah pangan, buah-buahan berlimpah, hasil tanen berlimpah.
kadang-kadang tepuguh musimna alodor tepuguh musimna alam sudah tidak bersahabat dengan kita leres datang hujan erosi datang hujan jadi banjir lain nyugurkeun tatangkalan buah-buah loba jalma anu teu bisa syukur ka pangeranna diwowoy ku pangeran rupa-rupa kalimatan anu eta kalimatan teh lamun dihitung-hitung moal kahitung tiluhur tungtuku kana berapa suku saliring dumadi saekak sapali pola malah tina jero beteung keneh urang teh geus diwowoy ku pangeran rupa-rupa kalimatan aduh Allah ieu ngaduh aduh Allah aduh ieu Allah aduh ieu Allah eta mangga-mangga urang tapakuran urang kajadian fenomena alam ayeuna ieu teh aya sangkut pautna jeung kakupuran dirina masing-masing jeung wayana kadoliman manusia eta sabali di mana-mana urang barenong Warna biji. hayang minum deui ibu Sehat lah. Nama saya Tilu. banyakkan pada rumput yang bergo bisa ngejawab mah di rumput teh lain aing mah bisa naon-naon tuh cenah jelema tuh ngobrol bisa berbuat ilmuwan akalan terus tuh jangan usaha tukang ngarungsak mah dendek aja rumput tanyakeun ka karang tanyakeun ka kutil tuh manusia nosok ngarungsak mah tukang pasea mah tuh dendek tuh halus beda-beda teh bu sok anak ibu lamun ngaran sarua kabeh cing kira-kira genap moal da bingung atuh mulai ieu samuria tong sanagara Udin kabeh ngaranna kata si Udin ngaliwat ditanya ku si Udin Den wehe Den teu ka mana Den kata si Udin pan si Udin ayeuna hajat nyunatan anakna si Udin nambah wayang dalam lagi si Udin mau udah lieur bu wayang udin kebener beres wayangna teh Udin kabeh karana Arjuna we sepot makanya sinen Udin deh Ya, wewe putih. sepi mau teh Udin si sepot dijawab abdi Din punya sok malah cing jadi ilmu cing jadi ibadah ti saha tarima bu ti iblis tarima tak kade ibu aya rotala ngajadikeun iblis manfaat teu ah dan mau jawab hidupnya hese si buringan teh poek ngomong deui teh nah di dinya tak dulu atuh ibu hari iblis dijadikan ku Allah manfaat ente baingan atuh hari ngomong alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji kagungan Gusti yen kabeh teh sadaya nage kagungan Allah pujieun wong tapi ulah loba ngahina loba nyawat loba ngejek loba ngagorengkeun tak ciri poek teh jiwa urang teh bu ciri teh apal ka pangeran sudah geun pangheula-heulana memeh ibadah kudu nyaho heula saha nu diibadahan
aloh-alohan tiba heula tapi jeung aloh teh wau terus bu ngaleuh Sampai sesuai hidup. Ibu ari Allah ngajadikeun iblis manfaat henteu naon manfaat iblis berarti teu aya nu sia-sia dijadikeun ku Gusti nu matak diparentah urang berilmu diwajibkeun berilmu supaya naon sih Bu suka bae ngabenerkeun kana dawuhan Allah ma khalaq tahada bati teu aya nu sia-sia dijadikeun ku Allah alladzi asana kusain khalaqo sakabeh nu jadikeun ku Allah aya geus di hade-hade aya guna hikmah jeung manfaat sakabeh ke cing jadi ilmu cing jadi ibadah datang ti NU cing jadi ilmu cing jadi ibadah datang ti Persi cing jadi ilmu cing jadi ibadah datang ti loge cing jadi ilmu jadi ibadah so mau bukti sobarna mau bukti ridona mau bukti ikhlasna lamun eueuh iblis matara jujur buat dibareto dina salah we terus mana urang mah teu pancen hidup teh betul maleut dulu so kana mau ulah ningali golongan ananya ilmu nawe nu penting mah lamun terjadi ilmu terjadi ibadah berarti urang nu salah teh tong ujung-ujung tina hade tina goreng oke eta teh ilmu qad ahata bi kulli syai'in ilma ilmu Allah taala teh geus ngokop dina saban perkara sakabeh oge kudrot irodatna Allah sok ana ulah sirikina wae ulah sirih ejek ulah sirih gorengkeun wae bunya lanjut ieu teh neraga naon teh Bu ngahitan tah Bu ngahitan teh eta teh ciri umat Islam al-hitan alamatul Islam jadi dihitan teh ciri umat Islam da umat sejen mah teu disepitan aya nu disepitan beda tujuan anak Bu dan teu tuh nu mawi tujuan hitan teh Bu seueur ubi telepat mah aya opat tidak mungkin teh tujuan hitan teh aya opat kahiji li ta'abudin tujuan ibadah karena taat ka Allah karo karena ngabuktikeun kataatan ka Allah kapungkur ngawitan teh Kangjeng Nabi Ibrahim kata Bu kenal jeung Nabi Ibrahim palingan Kangjeng Nabi Ibrahim terkenalin ka Ibu Nabiullah Ibrahim di sepitanana yuswa sabaraha taun cing 80 tahun bayangkeun Bu geus aki-aki disunatan jeung peot jeung liat jeung rambut jeung saramang bayangkeun jeung huri bogleno di bado di tuna dina luhur batu mewah ayeuna mah canggih ayeuna mah canggih di baalan heula pesona nu seukeut baheula mah dekol batu bayangkeun dibenyeng huluna kokocopna digencet ku deko ditinggal sekaligus tuh kebayang jerina ge Bu bakatku taat ridho kadang teu ujung-ujung ukur kitu mangga nyawa us tah eta jalmi nu bener bertauhid bener ngabdina ka Allah kadang teu bener anu ngungkapkeun la haula teh bener teh nu kitu teu ngijing sila bengkok sinu mah ujung-ujung harta jiwa dipasahkeun kadang teu bakating ku taat tujuan ibadah ngabdi ka Allah nu pertama mah nya tong bujung-bujung ibu disunatan teh tong bujung-bujung ditako ku bedog gitu bedog deko tina batu sim kuring baheula karek kacapi seleting dah nyerina luar biasa di bedog ka luhur nyeri
dikanapkeun nyeri disakalikeun jeung coplok. Pasti seserian ibu pasti kabisani, teh ibu mah weuh gegeren celeti. Jeung aki-aki mah teu pantes ceuri kasok. Ini yang mau mobilan. Yang popodiran ini. Da ngewa tuh. Mau bisa berkuda rengong. Mau aki-aki nu pakuda rengong daripada jeung serikeun. Eueuh buluh nangis aki-aki. Bakat kunaon? Bakat ku taat dina raga ngabdi ka Allah. Teu hiji sila bengkok sinemah. Ridho narima parentah naon bae oh. Tah jalma nu ngabdi mah kitu Bu. Ridho ditempatkeun di mana mah? Wae. Dina untung ridho. Dina rugi ridho. Ridho nuturkeun aturan Beres henteu? Ore prajurit sejati mah Bu. Kami prajurit Republik Indonesia siap ditempatkan di mana saja. Oper ke Inggris, siap. Dioper ke Arab, siap. Ke Timur, siap. Papua, oke. Gerak. Nu ngabdi begitu. Tah lamun prajurit palsu, kami prajurit Indonesia. Kau ditempatkan di mana saja. Pindah ke Irian, aduh, canggih. Jalan gitu. Oh nyeta, lain teu hayang nuturkeun parentah. Kumaha anak riweuh di. Loba uruseun. Jalan gitu. Nah. Kai teh cing bade intervensi urang teh abdi Allah nu sabenerna abdi saha ieu teh? Da abdi Allah mah bakal ridho narima katentuan Gusti Allah. Da urang mah sapopoe nu tuturkeun lain parentah Allah jeung Rasul. Lain komando Allah jeung Rasulna. Nu dituturkeun ku urang mah parentah hawa nafsu. Pamimpin urang lolobana iblis. Cing jelema nu pedit teh nu bager. Tuh, iblis berarti nu tuturkeun anak. Ai sholawat di alus-alus di lagu-lagu. Eta tangga teu nyatu hare-hare. Benar. Bener teu? Ai sholawat di alus-alus di hade-hade rumah tangga karukunan kadamaian. Mulih Nabi dipilih 2 tahun. Bener teu? Tapi jeung tatangga teh akur. Ieu teh jiga ngagungkeun Rasul padahal ngahina Rasul, Bu. Bener teu? Danger aya nu diagungkeun Muhammad, Kangjeng Nabi Muhammad, aya laku lampa nu dipake laku lampa pinaun. Aya laku lampa nu dipake Abu Jahal, Bu. Korun, Bu. Kada lemes. Medit, cap jahe, buntut kasiran. Mereg hese. Terus. Tuh. Lajeng. Begitu. Jadi sepita teh nu kaini tujuanna lita abu, tujuan ibadah ngabdi. Nu kadua lita ladudin, ngalap enteng supaya babari dina bebersih nya. Lita harotin mah bab susuci. Tah batur mah disihatin tujuanana. Uningal disihatin tujuan kesehatan agama batur mah. Lain karena taat ka Allah ka Rasul. Rende. Lain supaya ngentengkeun dina bebersih supaya urang gampang dina ibadah ka Allah. Tapi tujuanana lita disihatin tujuan kesehatan. Margi di negara-negara maju Bu, anu non Islam seueur pisan kasus kanker naon teh serviks. Ku sabab kokotor anu aya dina kokocok pamangga da kuplukna. Berarti tah urang mah geus leuwih ti heula berarti agung sunah Rasul teh. Mentak ulah setengah-setengah meyakinkan agama. Bener henteu? Di mana barang bare go duk juga asukeun deui.
karena kenceng masih kepan jangan nure cina balik jeung baruntutna di berat teu ragu-ragu ini ka pengajian coba dirasakeun nya teu euceum lain hoream ka pengajian teh euceum mah teu gatiung rupa rasana geus aku Islam aku iman aku Islam geus seubeuh rebu tapi teu boga tiung-tiung rasa mun balasa laman bener can kabeli tiung naon we nu aya di iman penting ini katutupan orang aya spray sarung bantar buntelkeun kana hulu ini laman bener-bener dek abdi mah beres Itu boga seragam we aya. mantadi ge ieu temong alam dunia fenomena alam ieu nungtut keaslian ulah betah cicing dina palsu ulah betah cicing dina kedok agama teh Cuma di lisan. cenderung dina kedok cuma di lisan jeung Roma Irama mah lagu kentang ternyata heseng nyanyilah agama cuma di lisan gobokan hoream semua musik dari bodeg deh agama cuma di lisan tak lagi diamalkan wah bodeg beda naon pasti mau nyawe mah bagian si cepot mah beres sok daerah cenderung jena kadokung kubu masjid palus alus tok temposina kadon palus alus masjid kayak itu nage beres lu bakal di diskotik tah dibatan di masjid akhirnya ditak mayoritas beragama paingan atuh datang tsunami paingan di beres-beres negara tebu betul tadi sacak-sacak lemperduduk negeri iman takwa ka Allah dibukakan panto barokati lagi jeung tibu tinggal di masjid paus alus masjid besok kesina kosong aya ge saurang aki-aki bari geus barelol ngomong oge nya diborong kabeh ku manehna komat manehna tok imam manehna makmum manehna ulah ko bedug manehna ngomekeun sanyo manehna ka setrum pae jamaah meureun tadi na ulu ceker aki-aki teh meureun aing teh geus kolot keburu pae beda harita jek mamaloren bu 2012 maut tapi aki-aki aing dek tobat datang ke masjid usah saha jadi gak ada lokal beker masjid asa aingnya panggil nanti pas bulan puasa harita bu nyaring ngabuka penuh sahur aki-aki ulah ceker tadi nanti sahur daun gedang daun kakus harudang setakus Incuna Agus sekarang itu. kain cuna itu incuna teh Agus sekarang Incuna keblok ya. keblok wae si Agus teh daun gedang daun saledri udang Edi aya ngaran Edi di dieu udang Edi ya daun gedang daun kentang udang setetang aya katang di dieu wah sia loba hajat daun gedang daun terong udang sia garong aya garong dia
waktu ayeuna gondengakeun bilih kabujeng imsak waktu ayeuna urang tinggal ku akinya jam dingdingna gondengakeun palawargi waktu parantos dabuh pasar kaluhur jam dingding lagi waktu parantos dabuh si setan Berikan amik gitu ya. berikan amiku mesti gubuk deui tahu amak bener tapi dia deui jengkerna tah kade sok tapakan bu guru bener-bener tobatnya pada ibu-ibu sulatah teh buru-buru gerak omean gerak kapur bibir teh kalimat-kalimat thayyibah gerak benerkeun omongan ka ayeuna bisi maot urang keur latah aya ibu-ibu dan simkuring tapi rapisin lagran naon hubungan jeung kanyut kanyut Mesin latah ya. kumaha bari dicabut nyawa buke kanyut usah wah Udah gantungin. ujung-ujung ka surga ngajedok lagi na calon dalam we tuluy Penghuni selempat. jadi penghuni surga penghuni selempak ya bu lain heureuh kita Hati-hati deui. belas amok kagak kita mun kurunjung mah itu si Agus siapa Agus komat si Agus yang gebek sampurna komat saumur hidup pakai itu Nyekek botol sama gue. siapa bae nyekek botol tuh injuna teh etem sieun ku si Aki mun maksakeun maneh we caburo siap ki komat ki heuh bari mabok halo akbar asyhadu anna syatiluan kok mantri dadang halo akbar walillahil hamd perasaan lebaran itu eta si Aki buat sarua belekung bodoh situ sah kasih lain bisaan Mas Anten bisa selain di sini salah. Imang dong deh. Sok selaki imam. Lah teu ngaji teh teu apal Quran teu apal mahrot kaji lu kan teu apal berarti masa kena cek manehna we. Bismillahirrahmanirrahim. Aya keuneur gitu teh kolak-kolak. Kolak jauh di kolak naon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim tungtungna di walabdallin ari insuna teh nyahoon kaya aya amin itu teh apaleun jempe we insuna teh lain amok beujeun deui jagarna amin anjing amok beureun ka insuna tah ulah-ulah urang teh lain heureuy. Mentak ulah cenderung dina kedok ke agama teh Bu. Kudu tembus kana hate iman teh leres teh. Kudu ka hati ku pikir ka otak ku ka ulah palsu. Tah aslina iman urang menalika datang perkara tah. Datang untung tadi dinya diuji iman teh. Palsu jeung aslina. Pomo dina maot mampu. Ujian paling besar teh sakaratul maut antara surga dan neraka. Dengan langgeng abadi dalam itu didinya final kadebu lamun teu dibiasakeun di ayeuna ngait hate ka Allah ngalagungan doa ngalakukan kataatan nu diparentah dalam itu urang selalu bersandar ka Allah dina sagala situasi kondisi ta eta nu bakal nguatkeun urang teh Bu urang pika maot keur nyekek foto anjing sok anjing pusat teh mau sok ibu ngararinum naon hirup ge hayang beunghar ti baheula teu beunghar wae
majikan goreng patut. Jabati goreng patut teh goreng adat campelak deui. Ada uang abang saya. Ada uang abang sayang, ada uang abang beca. Nah yang modern dengan pemajikan lain. Tak aing mangginum siapa poe. Hirup aing mah geus kagok nya demi Allah anjing aing. Ya teh didengekeun anjing. Kagok hirup aing mah. Beraing mah wana DP kasieun lah gampang mikiran akhirat nu cantang teu lah. Biang iraha, biang aya, biang eueuh. Aing mah bebas hirup teh aing mah kasieun. Ku polisi teh sieun, ku gubernur teh sieun. Ku jenderal teh sieun aing mah. Ngan hiji nu dipikasieun ku aing. Bejakeun tong. Jawab anjing ditanya teh bejakeun tong. Si bebek aing sieun teh demi Allah aing. Leuwih teu memposting aing ku si bebek. Aing mah mabok teh jiga batur. Batur mah vodka. Aing mah ku podol nu murah meriah. Gratis ongkos jeung mabok podol mah mau ditewak polis. Ti kotok hayam dikucek jeung cai kolomeran pacakan ginung. Jeung lieur jeung peuheur jeung bau leuwih ti vodka. Jeung mabok nu kitu na polisi mah newak demi Allah polisi sia mabok anjing. Jeung aing teh kitu. Mabok naon sia? Mabok ti kotok anjing. Tiba-tiba newak kadon seuri polisi ge. Kabayangkeun kitu kusek maot Bu. Dina rahmat dina laknat. Surga neraka. Tapi aya nu panasaran, Bu. Penasaran kumaha? Aya nyaho cenah ais kusi ngadengekeun para kiai, para ulama. Nerangkeun yen bakal aya siksa kubur. Keun jalma-jalma nu neraka. Aya nyaho ku aing deuk diintip jero kuburan. Ini Bu kamasria meuli pararon. Cecepkeun kana kuburan. Pes. Tuluy ditong, patitong eta mayit kareret. Ngeuleuh anjing. Mangpret Bu. Lanjut. Ta eta nu dikapaurkeun mah Bu belajar agama ta ieu yeuh. Supaya urang menang petunjuk, belajar Al-Qur'an teh supaya urang menang menang caha. Ya. Dina raraga hirup di alam dunia nu pinuh tipu daya. Dan teu penuh dengan perangkap. Teu saeutik jelema anu kaduhung teu mangitungtung. Usaha salah lengkah, salah gerakan jeung tindakan perbuat. Sebab urang ngabohongkeun kana Al-Qur'an. Beres. Ngabohongkeun kana ayana akhirat nuturkeun karep hawa nafsu. Tuh. Leuwat teh Bu. Tata kolabu bihil kurubuhan absor. Digoncangkeun sataritna hate. Jeung panenyona. Panenyo ningali anak pamajikan harta bana. Mun ngumpul-ngumpul aing ditinggalkeun. Aduh. Terus mun lalaki pamajikan aing makaling denok keneh. Makaling tatangga hayangeun. Beres itu. Anak aing. Sakabeh nu ngai karausan dunya wayahna Bu cilaka. Beres itu. Kahariwang ka anak tah cilaka. Beres. Anak sok sieun teu beunghar. Anak sok sieun sangsara. Dan teh berat teh Bu. Jadi beratna sakaratu maut teh tergantung kana kadar kacinta urang kana urusan dunia.
beratna ulang dina sakaratul maut tergantung karena ngaitna hate karena urusan dunia. Antal mautu qoblal mautu berapa sacan pae tegas nama gerak pegat-pegatkeun tujuan-tujuan selain tika Allah. Berarti mantapkeun dina hiji tujuan la ilaha illallah. Tuh, jadi tujuan urang teh Bu lain beunghar komo miskin. Berarti tapi tujuan urang mah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu palai ridho palai. Palai ridho Bu palai. Di mana aya ridho? Di penjara Ridho Roma ka mah. Cing di mana aya ridho? Ibu ridho teu nampi ka ketentuan Allah. Ibu ridho mangeran ka Allah. Raditu billahi robba wabil islami din wabi muhammadin nabi wa rasul. Pada sega tasdik teh eta Bu ngabenerkeun ridho mangeran ka Gusti Allah. Jadi ridho ditempatkeun di mana wa dina untung dina rugi dan teu tah anu mawi tujuan dihitam teh supaya kagungan mulang kali anu soleh. Jelas teu? Sabab teu aya deui senjata anu paling ampuh pikeun kaslametan dunya jeung akhirat lintang ti kasoleh. Boga emas sampar jagat, pangkat luhur. Jelas teu? Mari bisa pake nyogok ke malaikat. Sugan pada ulang bunga, datang malaikat cabut nyawa. Atau di alam kubur ditakonna. Mau buka jeung malaikat teh. Apakah aing teh? Aing teh nu sawahna lega teh. Nu pilana di mana-mana teh. Eta malaikat teh tulus nyabut nyawanya. Aduh, punten atuh kitu. Ai mari teh sanes juragan. Kitu mah. Eueuh moal kalangan. Malaikat sieun ku presiden teh. Ku gubernur sieun. Ku jenderal sieun. Tuh, ku gubernur teh sieun, ku jenderal teh sieun, ku bupati teh sieun, ku presiden teh sieun, atuh komo karek erut teh. Punten PRT ya. Jelas Bu. Tah eta lah. Gerak pegat-pegatkeun ulah sumener kana dunya, ulah sumener kana tahta, kadudukan, kapangkatan. Nu mawi nu bakal nyelametkeun teh lintang ti kasoleh. Senjata nu paling ampuh Bu. Nu kumaha nu soleh teh Bu? Al-qaimu nabi huquqillah wa huquqi abdi. Jadi nu soleh teh salawasna memelihara hubungan sareng Allah, hak Allah, memelihara hak abdi. Tegas sama halus hubungan jeung Allah, halus hubungan jeung abdina Allah. Halus bersih hubungan jeung Allah, ulah aya musyrik kade. Ganti-ganti kaca. Loh. Kelas gentong. Nah, dibawa kana ngaji baru ngalamun. Eling-eling dulur kabeh ibadah kholat sampone berang penting gula bisina
Halo Bu. Hartos Bu. Lagu naon be teh? Pembujang-bujang ibu sumuri ngedengar gitu ya. Najan raja Nyakarawati itu bisa ninggahan Pak Presiden gak mau, raja gak mau, kok mau urang nunggu kagableng jelas tuh. Presiden main udah jaga kesehatan anak Bu. Dokter lagi khusus presiden mati 3 orang, mantri kadang-kadang poskadon bintang 7, bintang sogo, bintang kecil. Presiden mah dokter khusus Bu, ahli jantung, ahli paru-paru, dan itu spesialis, profesor ongko, dan itu dokter ongko. Ibu apa ciri profesor? Tinggal di lemon sirah nak pakai jeung bujur monyet profesor. Ya. Eta presiden mah tuangeunna geus teu ciga urang-urang mah teu diperhitungkeun vitamin gizi teu diperhitungkeun urang asa naon anu beuki. Bala-bala am, barawan blem dikotok dicoet. Umeureun. Ya. Urang mah teu diperhitungkeun jengkol peuteuy teu apal kandunganna naon teu. Presiden maya khusus atau ahli gizi dan teu terang nih nu ngajaga keamanan presiden lain hancik pasukan khusus penjaga keamanan presiden dipimpin lagi ku jenderal beras jam di mana presiden tuang aya nu ngasaan heula Bu bisi diracun ka urang kitu teu si nyai pangasaan geuna bisi diracun teh suri teuing minta modal kain bari kitu Bu presiden maya nu sanggup mati demi keamanan presiden beres datang malaikat maut bisa nolak teu eta pasukan khusus bisa ngadang teu dokter bisa nolak teu nu mata komo urang atuh jelas rumata kasolehan nu paling utama ya bersihkan hubungan dengan Allah di ayeuna bersihkan hubungannya sesama hidup jelas bersih hubungan dengan Allah ulah musyrik tuh kade musyrik teh seueur tadi golongan mutu aya akbar aya asgor nu kagolong musyrik akbar naon bae di antara Bu ai musyrik teh pula dasar musyrik teh ngaitna hate selain ti ka Gusti nyarane selain ti ka Gusti Malaysian selain tiku Allah eta ge kalau bisa kalaban kana musyrik akbar Malaysian kujuri nepi ka tahajud teu tulus Malaysian ku majikan nepi ka barang bere ka dulur ge kahalangan teu luas dasieun ku majikan sok jamedun benar teu eta musyrik teh Bu bala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin tuh marane ulah sieun ku maranena tapi sieun mah kudu ku Allah lamun bener imanna nu iman ku Allah mah kasieun ku makhluk tapi ku Allah wung di mana wae oge risi jeung power teh ku Gusti Allah terus seueur tah lamun diceritakeun moal geus saeutik bersih hubungan jeung sasama ulah aya dolim mau jadi syukuran urang ka Allah lamun teu syukuran jeung sasama ibu butuh ku batur teu nama anu beunghar anu miskin beunghar we kabeh sok mau kasebut beunghar saha nu nyawa digara ku sorangan mah ripuh beres itu tapi dia jadi nu beunghar asal jadi raja aok kolotot ke pembantu beres itu kadang-kadang mayar di anyu ini tak merokok kayak mayar di rem tidak kejek rasul mayar pegawai cacan tuus kesang nak kudu dibayar kadek beres tuh
makan ke pembantu teh ngomong teh sangeunahna beres kade Bu latas kutubit kaubatin hakul adam moal cupar sajan urang tobat 1000 tahun tah ka Allah lamun sapanjang urang aya gantar kakaitan jeung sasama ibu bawa hutang bawa aya tatangan bukan nyerian bawa aya tukang kredit anu nepikeun KTBC ku sabab jengkel ku ibu ditagih sore jadi isuk ditagih isuk jadi tengah poe tungtung na tukang kredit pae urang makhluk sosial Bu saling ketergantungan satu sama lain iya maki we Bu anu dipake ku urang satang tungawak urang ieu ti mimiti tiung nepi ka handap senal menang ieun sorangan kenging ada moal nyarira udah menang meuli eta duit menang saha bener teu ti mimiti tiung nepi ka sotek menang batur sok da bawa mah ku daun pakalus nanti ku anu paluk butut hirup di alam dunia ge eueuh kasenangan ti mimiti rumah tangga pruk jeung nu jadi salaki hayang ngasaan dahan di restoran ge can pernah hayang perjakaan heeh tina kasur anu empuk seperti alga spring bed tiba itu sama utuh ngarengkol wajam tumilahu lajeun kasur urut tu kabaniran pinu ku tumila lain ti berahes teh ibu kurang sana teh bias kurang saya teh dipariksa ka dokter teh kurang darah teh dilebokan ku tumila ngedrop kacida-cida teh hirup Gusti da jiganya atuh bakal pisenang rumah tangga teh baheula tak kerbogohan mah keur bobogohan mah ngawowoy jeung teu bogoh kata tarina mah da teu pika hayangeun beunna oge kumaha di cek mah aya kumis sabelah irung molongona ka luhur karunya teh diusum hujan ibu mereka mah teh belapak sasagerok aing ngamitan mah suka teh turunan beku ngaleut ibu teu bogoh ibu henteu ngan sugan teh jelema beunghar irit apa yang pakai mobil sing horeng mobil durungan motor gonta ganti sing horeng eta teh Bu menang ieum ti bengkel cikene make handmade gonta ganti kos nu heueuh jeung pinter ngarayu teh si mangga rayuan goma banyak rayuan koma dikasih ade taulan nih ngapangi sareng ece teh ibu ngapangi jalan pasampangan bajakeun bapak kamu tukang lotek ya jeung ece teh kau tahu karena kamu telah merenos hatiku ada protek di reno padahal melotek di renos ibu bapak kamu tukang bedog jajang rambo ya karena kamu telah mengadek-adek hatiku ada bedog tuh pakai adek bang channel ini bapak kamu tukang channel ya karena kamu telah mengamnestiskan hatiku ada channel Amistation bapak kamu tukang teuing ya karena kamu telah menjengkangkan hatiku pada tukang teuing ngajengkang Bu ai sing oreng rawian gombal ngungkul ibu ai geus kepruk teh lain ka perumahan enak perumahan mitoha enak beuh jeung adida teh loba
20 bayangkeun imah leutik, nu hees na teh dina kursi, na lemari. Anu ngahiji jeung sentek ku beuri. Anu dina sanyo Watir mu dipara ibu. Aya nu ngagantungkeun sarung dina sarung teh hees na teh. Dikana teh ibu dina wadah buku aya anakna. Bakating kuloba. Tuh ada Gusti, kabeh bener teuing. kadang ayam ayam. Kieu-kieu teuing mah. Sugan teh disenangkeun we ibu. Ningali tatangga mah aduh meuli kabita abdi. Jiknya ka pamajikan teh bener-bener. Si keneh batur mah kabeli mobil, isukna kabeli motor. Eta mobil jeung motor ungapay ngaliwat hareupeun imah. Batul mah kana motor kana mobil ngaliwat saya. Batul mah suak seak teh ibu kana motor kana mobil. Aing mah suak seak teh dina hate. Tungtungna kompor naik kana bebenung. Jadi boga sakit darah titik. Si keneh batur kabeli Nmax, enak geus kabeli Max N. Aing mah teh boga dodog acan. Batur mah beli motor Aerox. Ieu mah kadon borok. Lanjarari ijang. Kabina-bina teuing Gusti. Bari pagawean wapoe ibu eueuh gadag nagep harigu. Percis eme badot. Kabacusna teh nengclek we wungkul. Nepikeun ka wapoe teu beurang teu penting ngajadog di balong. Datang ka imah eueuh deungeunang ngamek. Lamun aya kahayang pamajikan tengah penting kajenting pamajikan geus kerek dikuyah-kuyah dikenyak bantal teh gledug atuh asih diglai dina kasur urus naik teh teu kuat bawa si bapak geus teu kuat jamaah Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masyarakat geus deui. Alhamdulillah pangesto Kang. Sawalarna Kang damang. Alhamdulillah. Aya hibaring pangestu. Ari Bapak Semar damang Kang. Dirawat euy geuring. Dirawat di mana? Di rumah makan. Oh, bandenya we. Ada beberapa dewek man identikan jeung dahareun atuh. Pasti itu kan. Untung geus buncanut kitu teh ngagiling we terus. Bapak dewek. Ya, Lan, rajo pengajian cek teh euy. Jadi mustabir. ari Kang ka dieu anu naon? Dewek, kana ojek. Dewek mah ya pengajian mah di mana-mana ge diberi. Pasti Akang mah getol. Alhamdulillah siapa lagi nawer. Gua udah cari hidangan kan ini. Itu.
dewek teh ka dieu teh ngahaja. Nya. Kanu gawang maksudnya di sana mi teh. Bapak Tatang Kang. Bapak Tatang. Sareng Ibu Nina. Sareng Ibu Nina. Pasangan serasi. Nya Kang. Kayaknya teh tujuh ngajakeun tasyakur bini mah walimatul hidannya kurang kalina. Tas bread kasep ditek-tek kokocok mamasna. Jadi mudah-mudahan jantan kurang kali anu soleh. Kayak guna hikmah, nikmat manfaat pikeun bangsa jeung nanggarana. Amin. Kang. Hah? Amin. Nyan? Amin. Di Bapak Tatang sang Ibu Nina. Mudah-mudahan biaya nu parantos kaluarna. Bawa buah dewek nya maraban silaing. Silaing ke di mana mun dewek ya? Ya tuh. Nah, datang. Jeung dewek di mana mun urang nangam? Mayat. Bae dulungan urang teh nanti Bapak Tatang sang Ibu Nina. Teu jeung akang ge daya nu rezekian make. Hakikatna mah Allah, anggar sesama manusia. Ya. Nya. Mana teh bukti kekuasaan Allah hungkus. Udah teh Nya tuh Kang. pokoknya bu Tatang sang panina. Patat ais. Dibalik. Dibalik Tatang sang Bu Nina. Tuh. Lain Pak Tatang lamun disidik-sidik ku dewe. Kumaha tah Kang? Diga ieu teh diga si anak langit teh. Oh. Ari-ari Bu Nina Kang. Hah? Bu Nina. Bu Nina lamun disidik-sidik ku dewe. Biasa teh. Si Pika. Jika si Pika. Akang. Hei. Ari abi jiga saha? Maneh mah lamun disidik-sidik ku dewe diga si Andra. Wah, beres Kang. Nya ari itu si Sony. Sony mah diga si Alek. Saya si Kay. Si Kay. Ari tukang bas. Tukang basma dikasih Jayani. Ari vokalis iklim. Bukan di film mana? Tadi nu nyanyi Malaysia. Itu lu kedot. Nya. Dikasih Debrong. Akang. Bager patatang. Patatang mah bager. Jemar Kang. Jemar hati tambiling mesti nyawa saya. Asli. Luaran ke pada lagu insyaallah. Nya. Ya, Akang. naon? Patatang amun dina makanan mewah patatang naon Kang? Patatang dina makanan mewah. Lamun disuna mah gepuk. Ari abi Maneh mah Suburnog. beres karesep teh. Ari si Sony. Sony, Nya. lamun dina dahareun mah kere. Ari vokalis iklim. Posegi mulai yang dahareun. Nya. Itu Nya. anu gedut tadi. Nya. Lamun dina dahareun mah Pais Bangkok. Keju. Akang. Hoi. Patatang teh bager teh. Bager ngancan sok wae cenah tadi. Patatang amun dina Lamun dina naon? orai naon. Lamun dina orai patatang. Orai King Cobra. Orai mati ya Kang. Mati tuh King teh raja. Ari Kobra. Tuh, cewek mogenya. Aduh, hidup dapat datang. Terima kasih Pak Tatang. Pak Tatang hatur nuhun. Jika kentos deui Pak Tatang, terima kasih. Mudah-mudahan kagentosan Pak Tatang hatur nuhun. Aduh, lumayan. Saya terus dah. Akang. Hei, Ari ngan kade ulah dipotong tina amplop. Ieu mah beda deui. Akang. Hei, Jangan bager patatang ya. Patatang bager dan kumaha luhur modena pamimpinna bager rakyatna harus. Bener teh? Nya. Dina pamimpinna soleh insyaallah rakyatna. Nya Kang. Tayeuna Bapak Tatangna soleh insyaallah si ibuna ge. Da moal jauh sudah kan. Moal jauh. Tah ieu ibuna teh geuna.
iya mau datang teh. Sanes. Oh sanes. Atur nuhun terima kasih. Jika nama dia maheyang. Atur nuhun katampi. Sing ridho, sing kagentosan, berlipat-lipat ganda. Atur nuhun. Padadah sareng wow wow. Terus ngalawak kan. Yang gitu. Wah, kemarin sehat ya. Yang, usah menyawer nangis beak. Dosannya. Oh, dan sakit mama itu. Garing-garing Cikoro. Tuh. Sebenarnya nyawer kaliwat. Jadi bangsa urang teh mayoritas beragama Islam, tapi kurang ngebenerkeun kana agama. Contoh lah, ada yang adan. Ya rata-rata jelema ada yang adan yang hari-hari. Kalau mau kutukang musuh mencarekan adan teh. Kalau musuh penjodoh ada yang adan. Mau bawa Allah. Salah anu yang jelema soleh iman menjual di Ramadan. Allahu Akbar. Itu bang usaha menyarekan Nyarekan kumaha? bawang ke bawah Akbar si goblok sadar deui Saya bener-bener joy nggak ada deh. Dahulu mun sholat ya kan? Mun sholat mau session beak euy. Belauk can beunangan bener. Kamu ada yang ada subuh bikat tuduhun. Kumaha kan? Ada subuh? Iya. Keur malagam bikat tuduhun tamah di Ciwidey Matiris. Kata mah tamah keur meunjeun nangeuna sare ka subuhna geus. Pasti. Kurang-kurangna kebenerekeun agama, kurang-kurangna iman mah, kurang-kurangna soleh mah moal sanggup tah udang ge. Iya kan? Sok keur meunjeun nangeuna tuh. Komo ada yang ada teu make seni mah. Ada yang ada teu make seni. Iya. Ujung-ujung hayang udang yang malentong nu ada ge. Aya dan Aya, baheula mah kiai ulah mengharamkeun kana seni. Ari manehna sasapopoe teu identik jeung seni. Pan Allah teh maha indah menyukai mencintai keindah. Pan kitu keterangan geusna. Da wujud urang teh seni sok. seni atuh kan? Seni teh wujud teh utak pantes ka tempona nu geulis pantes katinggalina nya. Iya. Terus teh Iya. Sony. bapak mah dae kawin jeung mek. Berarti aya pamilih si buya alus bentukna. Bener teh? Seni nu panon di dieu, nu macalis di dieu, pernahna di dieu. Coba nu panon salah hiji. Hiji dihareup hiji di tukang. Nya. Bisa nampok ka tukang kahareup aya bawa mah. Ngan teu pantes. Ceuli na bawal hiji. Coba kabayang ada kayak hitut. Asa ada kayak bau matung dah, ada hitut teh ceuli na bawal pisan mah. Udah na bawa Atau cong ceuli irung. teu hidungna bawona teh bau WC salawasna sabanyakeun. Bener teh? Salawasna. Ngadenge adan teh make seni. Aya jelema arah baheula pareagan Bu. Bogo ka sini ditampi jadi hate ka. Putus asa galau. Bersedih we ceuri jeung ceurikan eta awewe ngadenge adan teh make seni. Tibatan eling mah boyang ngamuk tah yang maledog kalau adan. Geus salat teh mana teh keceurik we ngadenge adan teh make seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabda la ilaha illallah. Ibana Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah. Ayo pala oi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu sana ada di situ belum dia. Balik dong boy. Ya, coba bermakai seni. Mau Astagfirullahaladzim. Aing teh katerluihan teh hirup teh. Punten ya Allah. Soalnya jeung teu nampi kana takdir Gusti abdi. Beureun lain jodoh abdi eta si nyai teh. Bagai jeung maksakeun mana dalu bakene. Dunia itu tidak selebat daun kelon. Teu kasih
euis oge sugan kasih saha kasih nunung teu kasih nunung sugan ka si Preti Cinta udah lain jodoh aing teh dorakakeun ini ke masjid salat subuh doror manehna salat ngamamung ngan imam geus beres manehna masih kena salat tuh saya salat kata imam pusing pulang anting jelema teh kok ngamamung tapi cenah nah lagi salat teh beun ada yang geus beres manehna salat wae terus aliran naon gitu aliran listrik aliran naon gitu teh dan hitung-hitung eta salat subuh ibu 40 rakaat Mahiwa hayang nyaho ieu mah teh aliran naon geus beres salat teh tanyakeun ari udang padahal teh mamung ka bapak salat subuh pas salat subuh sabaraha rakaat 2 dia tak bener nyaho nah hayu nepi ka 40 rakaat Pak Haji abdi mah jalmi sibuk jadi salat subuh teh disakalikeun 4 bulanan sejuk ampun kabayang euy kumaha kan usum tiris ngadenge adan subuh pan adan subuh mah lagamna kitu kasih diheun nya dikadiluheun as-salatu khairum minan naum ada di Arab salah di Madiun ya Madinah ada di Arab mah kitu salatna panjang naumna ponok beda jadi ulang salatna ponok naumna panjang entar urang mah bae si baca salat ngadenge adan kitu bapak-bapak ngadenge adan subuh lain hudang kalau disebut deui bari morongkong aya eueuh simut modok calana nah bapak-bapak mah kitu lamun usum diri eueuh simut modok ka calana cageure jadi pajar gede asa jabat patromat nya ayo nu gablek lah saya nyari jung ya ibu-ibu kos tuh ada kala subuh teh keluar di kamar tidur bu sa kamar mandi ibu-ibu sisatkeun andaro porosatkeun jalana ka deprak dieu pergi pada usah saha berjalan geus beres teh omeh dulu geus beres papa dulu omeh ngobrol geus beres omeh teh calana deui ini deui ke tempat CS dulu deh malaikat celengeung si gong cuma teh salat aduh maka dikasih tuliskeun ku aing halah kamana neangan pamu banyak aduh ampun bisanya jang kita tidak baik punya nah ada beak mulai ada beak tadi kasih Roberto gitu saya kerja dari awak Roberto Kamil
Cinyorita cappuccino buatanmu nomor udul alhamdulillah sebungkus. Selamat berjumpa dengan saya. Nama saya Roberto Carlos dari Meksikano. Beres no. Sekarang sudah menjadi warga Jawa Burut Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Burut. Barat. Simkuring sekarang sudah menjadi mu'alaf. Mu'alaf. Oh mu'alaf? Dapat isdet karena sedang Islam. Oh Islam. Aduh. Simkuring ya waktu saya na badai kau bapak datang bapak hajat. Enak tadi jepitan kurang kali na. Simkuring badai kau badai ngalagu Meksikano. Sabios. Beri nonton, beri ada gol, kena tembok. Lagu Meksikano. Maria Mercedes Gabon Piate Renu mi contestaste Wisa agar tenamahan Americano kopi cappuccino karena sabsu mantuk loba ngadahar kopino nonton bohong hop namahan cerita aja hop Ikan turun. umangi parantos wih lagu yang terakhir lagu sisiliran entang kaul kamu udah kali sepitan cing kengentosan yang berlibat ganda rezekina kurang kali sepitan cing sehat cing enggak damang cing jantan bulan kalian soleh Amin. amin ya Allah ya Rabbal Akang eta. halo nana halo ibu halo Rido ibu Rido macam hande tuh Nyosok jero itu. lagu yang terakhir buat anak sekaligus lagu sisiliran 1, 2, 3 front. Harimu mudina damar kata baku amin gede lumar ilmu kerja kamal jaga nanti nak kagone lumar ilmu jeung ama jaga nanti lagagen ya gede mentaya urang amalkeun saseureun sambeuneureunnya Khairunasan ba'um linas bang alusna jelema teh nu gede manfaat pikeun manjalma anu sejen ya kita mengkudak di haji digantungan daun gamet jalma anu eta ngaji jaga namu assalam dari kolot pocong kesok ke pasar mawaran jadan mugi kolot mugi ngaco darah
ngancem. Aduh, ayam ngomong-ngomong. Ya bahan dibawa kan yang pernah dosa. Bawa jeung keyboard. Bubuk. Hah? Geraya cek ngerong euy. Oh, itu lah John. Mandang minum son euy. Kebesekan. Lain aing dalam. Thank you. Tadi sore di mana dong? Kini kuang pada kopi sisi bakar. Ini ayam kuang di bakok sekali modal. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Beli daging kaci awi, jalan kasih gaparna, ulang jadi kasalaki, jadi bareng besi salana. Hey 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 hey, haw haw haw, hey 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 hey. Hayangnya tuh kejo, beasna dipanggilingan, uga binatura dagelo, mitoha ditampilikan. Hey 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 hey, haw 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 haw, hey 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 hey. Yang cincingnya ya. Lampura ada dewek Madalang dia tadinya misi kayak sur kakirangan mah maklume di metang-metang kulum-kulum sonten-sonten tapi ngalamun nyangakeun sabrang salayan debat ka sabe mah sampe nyangakeun hatur mah debat ka sae mah hanteu hayam beureum hayam kate hayam lempang ti heula sim kuring deukeun sabab geus capek deuk tuluy ngaleueut heula kitu ge lamun dibere kumaha hajar. Sekali selamat tetap selamat, sekali dimulai kali sepitan tidak dimulai kali anu soleh, ibu lama nanti sehat panjang umur kalau kegentosan, jelas biaya anu kantos keluarga anak sekali soleh. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.